A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu. Wa ila hadratus Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Kanaraban dan wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa khususan Aisyah radhiyallahu anhum Wafarallahu dunubahum muslihim wa purihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin rabbil alamin. Ayat tas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja sareng tos ngaluarkeun hadis Sa'delami Imam Ad-Dailami An Ibni Umar radhiyallahu ti Abdullah bin Umar, Abdullah putra Sayyidina Umar, matak dilani Ibnu Umar. Radhiya muga mikarido salogo salo anhuma ka Ibnu Umar sareng Sayyidina Umar. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ana nabiya sanyanyana Ana nabiya kana sanyanyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadeuh Kangjeng Nabi aksiru kudu ngalobakeun maraneh kabeh minal hamdillahi kana maca alhamdulillah sareng Kangjeng Rasul kudu loba maca alhamdulillah. Fa innalaha maka sanyana eta maka nalap maca lapad alhamdulillah ainaini non ainaini nan dua panon wajana non ya wajana haini jeung dua jangjang tusalli anu maca sholawat ya alhamdulillah fi janati di surga tastagfiru ana maca istighfar ya alhamdulillah laki liqa iliha pikeun anu maca alhamdulillah ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamah. Jadi sareng Rasul kudu loba maca alhamdulillah kudu loba bersyukur. Najan susah najan kumaha lah atuh ayeuna urang keur susah teu boga di teu bade kraek kasadia atuh syukur-syukur ku ayeuna masih kena bisa ngiceup sedih we syukur ku ayeuna bisa ngucurkeun cipanon ibaratna gitu bersyukur wadai ge cenah geuninganan lamun urang keur salat urang teu bisa wae husu tetep kudu syukuran kana syukuran Allah ngabisakeun urang kana salat nguatkeun kana migawe salat jadi babari gitu eta bersyukur kalau bersyukur atau bersyukur urang kudu dijadikan simet juga gitu. Coba menjadikan simet rek kumaha
Digoreng kayak Asep. Di udah hayam ripuh ya, cacak-cacak di udah kuno nagih ge ripuh. Udah hayam. Enak bersyukur atau orang payana bisa ngarenghapnya. Loba lah syukuran teh. Lain orang kudu syukur karena naon dah. Lolobana jalma pikiran teh kana duit teh kudu syukuran teh kana kabunga. Aya kasedih ge sok syukuran. Nah maka syukuran bisa ngarasakeun kasedih. Dirinya sedih teh kieu kitu nya. Dinikmati we sedih ge. Nyata. Jadi orang loba bersyukur. Orang kudu loba maca alhamdulillah sana sur Kangjeng Rasul. Naon margina eta kalimat alhamdulillah painalaha ainaini jana kalimat alhamdulillah teh etanan aya dua panon jeung ayang jang dua panon dua jangjang jeung maca sholawat cenah teh nya terus mangmentakeun hampura cenah eta alhamdulillah teh. Jadi ngadoakeun alhamdulillah teh ka urang haliber meureun gitu dibaca ku urang teh. Beri ngadoa menta ka Allah eta ngadoakeun urang sangka dihampura dosa-dosa urang ku eta alhamdulillah teh. Makana teh payun geuningan atos didugikeun yen urang maca alhamdulillah sautama keneh nya perbandingan mun misalkan teh urang boga kanikmatan ya terus maca alhamdulillah munggu Allah mah utama keneh maca alhamdulillah na tibatan kanikmatan nu karasa ku urang itu jadi utama keneh maca alhamdulillah na tibatan kanikmatanana itu enak urang maca alhamdulillah tak alhamdulillah teh haliber bari maca shalawat ke urang cenah gitu. Terus eta alhamdulillah teh mamentakeun hampura ka Allah. Tastagfiru liqailiha. Maca istighfar pikeun maca alhamdulillah. Ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Urang nama maot eta alhamdulillah nama hirup menta ka Allah menta hampura gitu. Urang mah geus maot tah, geus moal bisa kitu kieu. Tapi eta alhamdulillah teh leuy menta hampura ka Allah pikeun saha? Pikeun urang anu maca alhamdulillah. Kedar alhamdulillah teh sudah. Sawalabna. Maka babari cenah pamaksudan teh. Pentang lamun aya mah kahesean ngarasa aya kasulitan naon wae bidang cenah wah lobakeun alhamdulillah. Itu kedar alhamdulillah. Jadi si rajin cenah gitu. Maka alhamdulillah teh bakal mangmentakeun hampura ka Allah pikeun urang nu macana. Ti hari tadi baca nepi ka poe kiamat teh eureun tuluy mangmentakeun hampura urang nama maot si eta mata alhamdulillah nu dibaca ku urang tuluy ngalir. Wa akhraja sareng tos ngaluarkeun hadis saha Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah ti Abi Umamah radhiyallahu muga mikarido sallallahu anu ka Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta partos ngadau Kangjeng Nabi ma an'amallahu ala abdin ni'matan man tepati-pati an'ama maparinan nikmat sallallahu Gusti Allah ala abdi kahiji abdi nikmatan kana kanikmatan pahamidallah maka muji ya jalma ka Allah alaiha karena eta kanikmatan ila kana zalika angin aya ieu mujina jalma abdulu eta leuwih utama mintil kal nikmati tibatan itu kanikmatan
wa in azumat jeung sanajan gede itu kanikmatan. Tadi dicarioskeun. Jadi sedang yang rasulane anu diriwayatkeun ke Imam Tabrani ma'an amallahu ala abdi nikmatan fahamidallaha alaiha ila kana dzalika afdala min tilkal nikmatin awin azumat. Lamun urang mau menang kalimat anu gede yang segede gunung pasir ampi gede ada kalimat anu gede tanya gede pokoknya malah itu bakatku bunga ayo nggak nepi ucapan alhamdulillah gitu. Ayeuna cek paribasa keur mayang udut isuk can udut udut asa sangsara cek paribasa asa kiamat sugro lah yang udut aya we nu mere udut berbunga itu aya nu mere udut bunga tuh alhamdulillah itu lain alhamdulillah ku ayeuna naon aya kabunga tah munggu Allah mah Abdullah mintil kanikmata ketemu Allah manan utama keneh kanikmatan utama keneh maca alhamdulillah nah tibatan kanikmatan gede aura gitu boga kabunga luar biasa ya kabunga teh itu terus ngucapkeun alhamdulillah cek Allah mah utama keneh kalimat alhamdulillah nah tibatan kanikmatan nu karasa ku urang jadi eueuh nanaonan kanikmatan nu karasa ku urang teh dibanding jeung alhamdulillah nah. Nah, jadi dobelnya menang kanikmatan Allah diberi keutamaan ku Allah Allah kau nama alhamdulillah itu mata kurang non cek paribasana kudu loba syukuran kudu loba ngucapkeun alhamdulillah naon alhamdulillah rabbil alamin curalit na motor labuh maca alhamdulillah maca innalillahi lamun nempo musibah na innalillahi lamun nempo henteu parna alhamdulillah mudah-mudahan teu non teu potong suku teh da perbandinganna alhamdulillah ningali kana leuwih parah jadi silahna bersyukur untung cenah kitu kan najan geus nyungsep ge untung keneh tadi pada eta bersyukur artina jadi utama maca alhamdulillah teh tibatan kanikmatan nu karasa ku diri urang sing rajin lah katanya ulah nepi ka koret teu pirang ngucapkeun alhamdulillah nera rese eta pan kamari atas dicarioskeun urang maca alhamdulillah teh suatu tanda pangalemna diri urang ka Gusti Allah bunga Gusti Allah teh cenah gitu bunga di alam ku makhluk di bunga di alam urang maka kayak bakal naon bakal didatangkeun deui kanikmatan anu luar biasa sakalian urang lamun barang bere ka hiji jalma anu diberena teh narimakeun jeung bunga ka tempona teh atuh kadang urang mun boga milik hayang mere deui pan coba lamun barang bere ka jalma anu wah naon saeutik cenah mere teh ka urang teh kesel nah sia cenah mere sakitu geus untung dibere gitu kadang orang merek mere deui teh kitu we gambaranna mah buka petei ya 5 papan bikin sapapan kata tangga cek tetangga teh petei hiji cenah ragok itu kan tengeunah kan merena teh jadi kadang-kadang kita lamun urang aya di petei teh najis keur mere teh gitu lain ditarimakeun karena kade dong doleh kanan gitu nya eta makana sanaon wae perkara anu urang sok syukuran lah gitu ameh namahan deh wa akhraja sareng tos ngaluarkeun saha Ibnu Asyakir tos ngaluarkeun hadis kunaon teh ngaluarkeun hadis Ibnu Asyakir sa Imam Ibnu Asyakir an Anas Sayyidina Anas
radhiyallahu kami karya Allah Gusti Allah anhu ka Sayyidina Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala eta parantos ngadauh kanjeng Nabi lao anad dunya lamun sanyanyana alam dunya kulaha tegesna sakabehna alam dunya sakabehna dunya wah jeung langit tidak dunya dadanya biahada piriha sarta sakabehna eusikna ieu dunya biadi rozulin di leungeunna hiji lalaki min umati desa tengahna umat kaula sumakola tuluy macaya jalma makanya rios jalma alhamdulillahi kanalah pada alhamdulillah lakanat niscaya aya alhamdulillah itu alhamdulillah abdullah eta leuwih utama minazalika tinimbang ya alam dunya jeung eusina Asep ya keur bingung ulang anu mere duit gede ting segede panto eta duit Asep bunga mah Asep atuh bunga ya bunga beka alhamdulillah gitu cek Asep tanya tah jalma nu maca alhamdulillah ketika manggih kabungan utama kene alhamdulillah na tibatan kanimatan nu karasa ku urang eta duit sagede panjang sakumaha sur Kanjeng Rasul lamun Asep boga dunya jeung eusina wah ieu milik urang kabeh dunya jeung eusina teh si dunya no ti rana-ranana nini-ninina meureun kitu lah katanya dapan di dunya mah aya ini rana-rana anu jag-jag nu gering nu pengkor nu itu ya pokoknya milik Asep wah luar biasa teh berarti tah kanikmatan teh terus yang ngucapkeun alhamdulillah ke utama kene alhamdulillah na tibatan kanikmatan atau dunia jeung eusina anu dipikeun ka Asep gitu mantak dunia jeung eusina weuna naonan dibandingkan kalimat alhamdulillah kurang nu diedog udag 100.000 berjang teu meunang gitu weuna naonan komo 100.000 mah cacak dunya jeung eusina weuna naonan dibandingkeun alhamdulillah mah komo deui 100.000 eueuhan gitu jadi utama jadi hade kene alhamdulillah nah tibatan kanikmatan anu karasa ku urang. Nah, panonton geus lelenyapan we kitu sih. Asa cepat. Yang waktu teh salila di daerah Parok. Ya susu coklat. Wapi hadisin sareng dina terangkan dina hiji hadis sareng diterangkan dina hiji hadis man saning jalma kola anu nyarios ieu jalma subhanallahi kana lapad subhanallahi kutiba maka dituliskeun lahu eta si jalma asru hasanatin naon asru hasanatin 10 pirang-pirang kealusan. Pira maca subhanallah. Gitu kan? Tulis 10 kehadian. Sakali subhanallah 10 kali kasakal kan kehadian. Lamun 100 kali 10 we 1000. Lamun macana nepi ka 1000 10.000 gitu. Jadi semakin loba itu semakin halus. Mantap lamun wiridan
wiridan bil barakah ngalap berkah mungkin loba teh mungkin ade lain mungkin loba mungkin goreng supaya gandeng lah loba-loba teh wiridan teh justru ari ngalap berkah mah urang mungkin loba teh mungkin halus baca subhanallah subhanallah gitu. Jangan sekali maca subhanallah ditulis 10 kahadean gitu. Waman kola jeung saning jalma kola anu nyarios jalma la ilaha illallah. Karena lapad la ilaha illallah kutiba maka nuliskeun maka dituliskeun lahu pikeun aya si jalma isruna non 20 kahadean. Oh. La ilaha illallah. Waman jeung saning jalma kola anu nyarios ye si jalma alhamdulillah kana lapad alhamdulillah kutiba maka dituliskeun lau pikeun eta si jalma salasuna 30 kahadean. Subhanallah 10 kahadean teh la ilaha illallah 20 namun alhamdulillah 30 wala yuariduhu sareng teu aya anu nyegah karena itu hadis ngana sejadis abdalu eta leuwih pangutama nama perkara qultuhu anu nyarita kaula ana kana perkara ana tegasna kakala wa nabiyuna sarang pirang-pirang damina qabli iti samemeh kaula la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah liala tasbiha karena sanyanyana itu tasbih wa tahmida jeung tahmid tahlilu tahlil wajadatun sarang nambahan warawal khatib ngariwayatin Imam Khatib alhamdulillahi ari lapad alhamdulillah samaniatun eta aya 8 di 2 3 4 5 genep 7 8 bener tapi dia kalimat alhamdulillah teh aya 8 cenah. Alhamdulillah ari lapad alhamdulillah samaniatun ahrufin eta ya 8 hurufna wa abwabul jannati sareng ngaripan tona surga samaniatun eta aya 8 lawang surga teh aya 8 maca alhamdulillah huruf teh aya 8 alif lam ha mim da lam ha alhamdulillah ada 8 lawang panto surga ge aya 8 cenah paman maka saning jalma kola anu nyarios ye jalma alhamdulillah kana lapad alhamdulillah putihat maka dibukakeun lahu pikeun eta si jalma abwabul jannati pirang-pirang panto surga asamaniat anu 8 tuh saya maca alhamdulillah maruka pantas surga berarti itu kan ai surga mekereng kayak di akhirat mun di dunia berarti lawang kabunga lawang kebahagiaan makna surga di dunia mah kabunga gitu makna surga di dunia mah kerengke merenan di akhirat gitu. Maruka lainnya menang kabungan summa innahu maka kare-kare sanyanya kalakuan yajibu eta wajib alal abdi kasih abdi aya taripa anu ngaku ya si abdi anau kana sanyana si abdi azizun eta anu apes anel etyani tina ngadatangkeun nabi hakikatin kana hakikatna alhamdulillahi muji ka Allah ta'ala Allah wa syukrihi sarang syukur ka Gusti Allah wa anna sarang sanyana itu si abdi layak diru
eta henteu kawasa ya si abdi ayatia kana ngadatangkeun si abdi bisa idzalika kana ngitung-ngitung muji zalika syukur Allah muji syukur ka Allah walizakan alih sareng karena kitu ayana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadauh Kangjeng Nabi la usin teu bisa ngitung-ngitung kaulasana kana alam malaika ka Gusti kana ngalam malaika ka Gusti angtal kama tegesna kana tegesna Gusti secara yen asnaita tos ngalem Gusti ala nafsika kana dat Gusti wa yurwa sarang tos ngariwayatkeun Anal Musa sasanyana Kangjeng Nabi Musa alaihi salam alaihi mutatwajan asal mereka selamatan wah panjang tinggal ya jadi alhamdulillahnya maksudnya alhamdulillah jadi mesti kajalma itu wajib summa innahu yajibu ala abdi ayatarifana wajizun mesti kasih jalma itu terus itu macam alhamdulillah gitu. Mesti si jalma itu tanda syukuran ngan jalma kadang-kadang apa sana teu mampu itu lamun majalma loba maca alhamdulillah maka bakal dibukakeun lawang pantas surga di dunia bakal benang kabungahan di akhirat menang kasalamatan maca alhamdulillah ngan jalma hese maca alhamdulillah kan gitu hakikatna mah teh muji ngalem muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ngalem maca alhamdulillah komo lamun jeung rasana urang ucapkeun alhamdulillah teh make rasa tong bibir hungkul ucapan Allahu Akbar bibir hungkul jika nu demo Allahu Akbar tapi maledog karena bangunan ngarusak nanaonan aya Allahu Akbar na alus kan prakna eta bari ngarusak nulah nama gitu mata teh sakabeh jalma ngucapkeun Allahu Akbar jadi eling ya contohna nu daremo Allahu Akbar ngarusak berarti teh eling mata ngarusak ge lantaran Allah tersepen ka jalma anu sok ngaruksak gitu. Lain ulah demona, ulah ngaruksak. Demona mah gahe. Ya Allah teresepen ya kan sok ngaruksak. Eta ngucapkan alhamdulillah itu suatu tanda syukuran gitu. Syukur ka Gusti Allah gitu. Jadi saur Kangjeng Rasul la usi sana alaika anta kama ala nafsika henteu bisa ngitung cenah kaula kana ngalem ka Gusti tegesna Gusti secara ayan tos ngalem Gusti alana kana dat Gusti tak aya puji qadim ala qadim puji qadim ala hadis puji hadis ala qadim itu puji hadis ala hadis ngalem na puji qadim ala qadim ngalem na dat Gusti ka anjeuna gitu kayak puji qadim al hadis muji nagus Allah Kangjeng Nabi Muhammad kaum makhluknya khususnya Kangjeng Nabi puji hadis ala qadim muji na makhluk ka Allah alhamdulillah teh kan hanya puji hadis al hadis ngalem muji jalma ka jalma dina pada nyanjung teu meunang budak teh dibageur maneh teh bari diteke nyolah ulah diteke nama jadi sok di alam eta teu naon ngan urang ulah hayang ka alam gitu wa yurwa
sareng tos ngariwayatkeun ngariwayatkeun Musa sanyana Kangjeng Nabi Musa alaihi salam qala eta ngadeuh Kangjeng Nabi Musa ya Robbi he pangeran abdi mata ablughu iraha tiasa dugi hamdaka tiasa dugi abdi hamdaka kana muji ka Gusti wa syukroka sarang syukur Gusti hamdi sarang muji abdi wa syukri sarang syukur abdi nikmatun eta nikmat min ka ti Gusti alaya ka abdi Nabi Musa dina riwayatna Nabi Musa ya Robbi mata ablughu hamdaka wa syukroka wa hamdi wa syukri ya Allah katanya iraha tiasa dugi abdi kana muji ka Gusti gitu muji syukur ka Gusti tiasa muji ka Gusti syukur ngalem ka Gusti nikmatan kana nikmat nu karasa iraha rumah saat bisa nyukuran ya Nabi Musa ya Nabi Musa ngarasakeun kanikmatan luar biasa anu Allah terus dipasikeun ka anjeunna anjeunna nyarios ka Allah unjukan ka Allah teu bisa syukuranana teu bisa nyukuranana teu bisa non teu bisa ngolahna teu bisa ngajalankeun teu bisa narimakeunana kana kanikmatan anu luar biasa unjukan ka teu bisa eta seueur keneh perkara anu karasa kanikmatan tibatan bisa syukurna Gusti cenah abdi teh rumaos teu bisa syukur ngaraoskeun ieu sadayana teh kanikmatan ti anjeun tapi na abdi teu bisa nyukuranana na kudu kumaha cenah abdi teh nyukuranana pakola mangka ngadawuh Gusti Allah lahu ka Nabi Musa mata arabta di mana-mana tos terang anjeun anaka kana sanyana anjeun azizun atanu apes anil hamdi tina muji pakod hamadan tani makanya tak muji anjeun ka Gusti muji teh lain we ngan ukur kalimat alhamdulillah da anu sabenerna muji teh intina mah ngalem ayeuna Nabi Musa ngaraoskeun kanikmatan anu ku Allah dipasihkeun ka dirina luar biasa sehingga anjeunna ngarasakeun teu bisa nyukuranana Gusti abdi teh teu bisa syukuran nikmat anu sakitu seueur ku Gusti dipasihkeun ka abdi tetapi na abdi mah teu bisa nyukuranana kudu kumaha abdi nyukuranana kumasar Gusti Allah Arabta annaka azizun an hamdi faqad hamdatani hamadatani anjeun apa cenah Allah nu mere nikmat anjeun ngarumasakeun anu apes azizun eta anu apes tina amidun tina muji syukur ngarumasakeun teu bisa muji syukur anya tah ku kitu perkara teh sarua eujeng hamadatani eta sarua eujeng muji jadi ngalemna ka Allah mujina ka Allah lain wae nganukur kalimat alhamdulillah tapi nanamkeunana dina hate urang narima kana nikmat ti Gusti Allah tetapi na urang teu bisa nyukuranana tah eta teh kasebutkeun muji cenah eta teh jadi na riwayat Nabi Musa nya ayeuna balik-balik karang alhamdulillah bari jeung hate ka mana bae eta ya duanana urang perlu ngucapkeun alhamdulillah perlu terus ngarasakeun kanikmatan sarta urang narima yen urang teu bisa muji jeung urang nganyahokeun yen eta kanikmatan ti Gusti Allah nah itu teh geus muji cenah teh ulah ge begitu urang aya kanikmatan jadi bangga hate urang atuh hasil jerih payah urang tapi kamu menang duit hasil gawe urang nyeklak cek asep teh belan kumaha jeung menang duit eta jadi Allah teh jadi benu eta tah cek Gusti teh ku aing dibere sehat ku aing dibere lancar napoe cenah ieu gitu mata ketika urang naon bae katanya urang sok ingetkeun ieu eta teh pitulung Allah jeung ngarumasakeun urang-urang teu bisa narimana teu bisa muji teu bisa ngolahna
Menta we ka Allah Gusti kudu kumaha abdi nyukuran aya kanikmatan. Abdi hasil hiji perkara. Yang ngarasakeun nikmat. Kudu kumaha. Jadi kudu inget yen eta teh kanikmatan ti Gusti Allah sareng urang kudu ngarumasakeun urang teu bisa nyukuran. Tah ku eta perkara teh disebut muji cenah eta teh. Gitu. Waruya jasarang tos ngariwayatkeun an Sayyidina Daud alaihissalam ti Nabiullah Daud alaihissalam. Annau sanyanya Nabi Daud alaihissalam qolat sakadaun Nabi Daud ilahi duh pangeran abdi Ibnu Adama ari anak Adam laisa etan tepi det anak Adam sya'ratun naon hiji rambut ila wapauqaha anging dina salambarna ieu rambut nikmatun eta nikmat ari nikmat wa tahtaha sareng di handapeunana itu rambut nikmatun ari nikmat wa min aina yuka piuha maka di mana saya ngabandingan nana itu Adam karena ada nikmat pa'oha maka ngawai pa'ohallahu maka ngawayukeun Gusti Allah ilahi ka Nabi Daud ya Daud Nabi Daud ini uatiyal kasir ini utia kasir ini sanyanyana kuring utia eta rek maparinan kuring al kasiro kana anu loba sareng loba wa arada sareng mikaredo kuring bisairi bil yasiri wa anu saeutik wa ena syukran ya sanyanyana syukur dalika kana eta nikmat anta lama nyata nganyaukan anjen anama bika karena sanyanya perkara anu tetap aya di anjen minimatin eta tekan nikmatan pamin ini maka eta digula cenah gitu wakila sarang tos ngadau anna sanyana Nabi Daud qala ngadau ya Nabi Daud ilahi pangeran kaula taipa askuru ana maon eta teh ana kumaha syukurna cenah waskuru jangan nari syukurana nikmatan eta nikmat min kati Gusti Allah ka abdi qala ala maka ngandika Allah alai ala ana sakratani ya Daud eta dina waktu ayana tos syukuran eta ka aing ya Daud Daud tadi kan Nabi Musa ya riwayat no tadi kan Nabi Musa ngarasakeun yen ieu kanikmatan teh ti Gusti Allah sarta rumasa teu bisa nyukuranana tah eta teh kasukuran cenah kitu teh terus aya tiba ka Nabi Daud riwayatkan tiba ka Nabi Daud alaihissalam Nabi Daud ninga ilahi katanya pangeran abdi Ibnu Adam ari anak Adam turunan Nabi Adam ai jalma-jalma eta jalma-jalma dina sirahna luhureun sirahna eta kanikmatan dina hanapeun sirahna kanikmatan hanapeun buukna kanikmatan rambut ila wabaqaha angin dina salamburna tetap salambar nabuk itu kanikmatan gitu. Sadayana ya kanikmatan ti Gusti sadayana oge nikmatan pamin naena yoka piuha maka bisa ngabandingan halna teh Adam kana nikmat kumaha cenah ieu ye urang narimakeun sami Nabi Daud ya kitu mode cerita Nabi Musa gitu. Sadayana itu kanikmatan ti Allah buuk salambar eta kanikmatan ti Allah. Itu mata urang tong ngeluh. Menika poho syukur hirup teh nya.
Masih untung eta aya bukan kumaha lamun ku Allah dibere bukan. Gitu kan? Teta kanikmatan. Allah ngadawuh ka Nabi Daud, ya Daud. Nabi Daud, ini utiala kasiru. Sanyanyana aing eta cenah rek mere kanikmatan mikarido. Akhirnya mere kanjeun ku sabgeus syukuran. Eta. Nyata naon ku ayana naon antalama annama bika. Nyata nyaho anjeun kana sanyanyana perkara eta menematan tak kanikmatan teh ka Allah. Jadi ku nyahokeun yen ieu kanikmatan ti Gusti Allah tah maka eta kasebut syukur. Katanya urang hasil hiji perkara, ingat yen ieu teh pitulung Allah. Ingat yen eta pamere ti Gusti Allah. Ingat yen eta dilancarkeun ti Gusti Allah. Tah eta ge suatu syukur, maka ku Allah bakal ditambah di kanikmatanana cenah kitu teh. Etanya ulah-ulah poho ka Gusti Allah justru jadi banggana diri urang. Jadi bangga ku Allah ditulungan itu. Apa le jalma itu sadayana ge. Mada ayeuna urang daek ngaji itu kepitulung ti Allah eta. Urang ayeuna daek ngariung eta pitulung ti Allah. Urang asal ingat teh unggul cenah kitu. Ingat ieu teh urang teh keur dikersakakeun ku Allah kudu ngaji ieu teh pitulung ti Allah ieu teh bimbingan ti Gusti Allah. Tah maka eta ge kasih syukur. Bakal tambah-tambah cenah kanikmatan eta. Eta. Syukuran gitu. Jadi lain ngukur alhamdulillah lain eta unggul. Ku ingat yen ieu kanikmatan ti Allah sarta urang narima teh bisa muji syukur, maka itu disebut syukur. Syukur sorotani ya Dauda syukur cenah anjeun kaing cenah Dauda he. Faidatun wallahu a'lam bishawab.